Kali ini ke mana mah Pak bete pegel. Nyampe sayo itu karit itu, calikala di itu. Ngajak apel aku kalah ka sawah. Nyai ka sawah mah pan tempatnya teh indah, sejuk, loba angin. Ai di tempat ramai mah sieun bisi corona. Aririn, nahang ngajak apel ka Bogo di sawah. Nje, mecak di sawah matahari loba angin. Dah gitu teh Tina, di sawah temecak. Temecak emang di sawah mah macak yang shopping. Shopping bae, puju maker corona. Dah Aririn mah alasan bae, ngomong bae tuh boga duit. Teh Tina, acuk nama bagus, warna berem. Lah Enji sanes warna beureum imah putih. Muhunnya teh, tamah sanes warna berem, warna putih. Ya muhun acuk teh tina mah warna putih. Adatna teh da cinta mah buta. Loh, si Kenji, so budak ngora banget nya. Wani ya ngagombolan kebukuan. Tina, atur nuhunnya selama ieu tos setia ngarencangan Aririn. Nuhun sami-sami. Karena tanpamu hadir, ganteng tuh mubazir. Karena dia teh, budak teh, ayo ditungguan, awas nu udah kelayangan. Kasawah padu yak bae, baru bak sawah aing. Oke, siapa mengajak apel ke sawah? Ke mall. Iri, bilang bos. Ini aja terima mah. Ya, Jagger kok mewek. Oh, iya, semali kain, kecai sugan, budak teh, pelontongnya. Wah, maaf bang, maaf saya gak berani bang, maaf bang. Tapi awas, ulah bebe jaga budak, lamun aing tes mewek. Ujung dia. Gede-gede curi. Iya deh, budak penol. Yang compal sugan, sarua ngecek aing, budak. Sok pulihkeun ke bapak kami. Emang sah bapak sia? Kang Bahar. Sok macem-macem. Aduh, saya gak terima nih. Tadi siang dikasarin sama Bang Jeli. Dikiranya saya gak punya tukang pukul. Awas kamu bang, saya laporin sama tukang pukul saya. Assalamualaikum, Om Yus. Om, keluar dulu Om. Saya ada perlu nih. Om cepetan keluar Om. Ini masalah harga diri saya Om. Ayo nonjel ngaganggu baing teh aing ker istirahat. Lah Om, kenapa keluarnya di goa Om? Bukannya di pintu.
Hai da ima batur, da ima aing mandi ditu asal mandi gawak kieu. Ayeuna kitu puting-puting ka dieu teh Jil. Aos nu teu apal bae ima aing Jil. Gini Om, tadi siang saya ada yang ngasarin. Nah, saya mau minta tolong sama Om Yus. Oh, jadi saya teh ka dieu teh merendek datang urangnya. Udah ngandalkeun aing, rek balas dendam kasih jelema eta nunjukkeun sia teh merenya. Ya geus, sil, sia dukla di dieu ngandal jeung uang anu pugulen urang teh len. Bener. Sebenarnya temannya tadi kumakan Jil sampai laporan ke orang teh pan biasana mah bisa pende atas si sorangan lain Jil. Gini Om, tadi siang tuh saya tuh dihajar sampai dicekik Om. Nah, saya tuh minta bantuan sama Om buat balas dendam sama dia Om. Sok Jil sebutkeun aran jelema mana saha Jil len. Da aing geus teh sarua tengeuna ngadengena sebagai babaturan teh len. Sia datang ka dikawal kitu. Sebenarnya aing ge tengeuna Jil. Om, yang macam-macam tadi siang sama saya tuh Bang Jelly Om. Oh, si Jeli. Alah. Si Jeli nanya naos kitu teh. Ya. Si Jeli. Leila. Ampun bebana, si Jeli mah teu wane asli kasihan. Ya, Om Yus ya. Sama Bang Jelly aja takut. Gimana sama bapaknya? Nyampur aja da ilalo kumaha da geus teu wane mah teu wane Jel masih ka bapana ga da si Jeli mah madangna teh lain jeung sangu nama Jel. Udahlah, Om Yus mah badan aja digedein. Nggak ada yang bisa diandelin. Udahlah, pulang. Enak tadi karena banget tuh. Terus puting bae nang waktu istirahat ieu teh. Kada lah tangis tutup. Tah. Aduh, wah tadi aya si Tanjil lain ngajak balas dendam ka si Jeli wah. Pan si Jeli teh apal sorangan wah. Madangna teh lain geus lain sangu nama wah sega goreng. Aya si wawan teh ka si Jeli sabadarna sok. Urang nanya. Kok si Jeli? Oh. Oh, mangga teu wani ka si Jeli mah. Madangna geus lain sega deui. Buan sih. Aduh, wah ini mungkin selain sega goreng ini nyabar, artinya pak, berarti yang nama barang teku besinya, atau unturan terogol gitu nya makan besinya pak. Iya pak, madangna melanjeng besina mah dikilokeun. Hah? Tukarkeun ka minyak, nya anggeun kena menyin sega goreng kene. Balik deui pak, kesangu. Hah? Wah, sebenarnya malain ku masalah teu wani wah kasih Jeli teh lain bener teh pak. Da ieu nama karunya kasih Tanjil teh wah. An cuman da ieu nama da duitan wah dek naha lain. Da ieu nama usum duit saya tiga wah. Nya kudu diduitkeun wah kitu. Sebenarnya mah pak, lain teu wani kasih Jeli teh. Eta ka bapana budak nu biradukeun pisan eta teh. Geus kana bisa kadengeun kana bapana heuh. Penting ongko ayeuna. Wah ayeuna mah geus mending balik bae ayeuna mah geus pentingnya. Nah gitu nah nyuruh ngusir orang balik teh pada bisi garleun nu jajan gitu wah. Lain gitu masalah gitu. Geus tutup nya. Dedek teh beurang bek hari deui nya bari mau barudak jarajanat. Yang geus ayeuna mah geura balik kelengkerang sono ya, urang ya. Geus penting ongko. Ayo wah. Wah. Kira mending gawak ka, ieu mah tuh. Gawak bae ha. Dieu nya wah. Heeh. Nya geus ieu wah. Sekali itu lah. Dengar nih urang sana ka dinya wah. Poholen. Ayo mana dinya masalah nawanya. Gidean. Ya geus abari tetap pada nyawa. Ayo, Mikom. Yuk. Alhamdulillah. Sekarang masalah sama Tutina udah beres. Sekarang udah bisa ngurus udara segar.
Di sini ku selalu ada untuk ngasih kamu cemungut. Sekalipun bidadari datang menghampiri hati ini, dirimu takkan terganti, kan selalu namamu di hati ini. Kamana si AOT ditungguan wae kudu keblok. Punten nek. Mangga A. Aduh, kurang terbilang teh jomblo bae nya. Iraha awas sirine jeung kecil. Tadi teh ada ciwai. Ajak kenalan sugan bedaekeun. Tapi kumacarana nya amba itu daekeun. Beneran naik seduru. Dong diajak mereka sama ya. Mantap. Wah, sekarang ada di sorangan. Ruh, aing teh hayang ngajak kenalan awewe. Sia daek teu diajak kerja sama bae. Aing sebagai babaturan sia pasti didukung asal aing nu kiana. Ruh, gampang masalah nu kieu mah. Boga rea aing. Yuk asal ceritakan heula kronologi teh kumaha, teh aing teh gampang len. Sok, nah. Bro, siap pura-pura ngabegal dompet awewe itu. Terus Nah, kayak aing pura-pura nyelamatkan awewe itu. Kan aing teh jadi pahlawan di mata awewe itu teh len. Gampang geus pake. Tolong ada copet sini. Mana nang copetna? Dari nak kebel mana? Itu Kak Ditus. Tenang neng, masalah copet mah ku adi udah geus cenah motong panik. Nah, enggak atuh copet mah udah si kaburu tepi. Siap neng. Tenang ku adi udah copetna. Doakeun we nya. Lah si guru kalkanyan. Ya teu kaudagnya teh aing boga penyakit asma. Aduh, nyai mah gagalnya kenal jeung awewe teh. Gagal maneh. Ngaliah nongkrongna di Tumaya pengganggu. Ketemu lagi. Kunaon atuh nunuturkeun wae. Saya emang gak ngikutin. Mungkin aja kita ketemu tuh kita jodoh. Lah kok jodoh dari mana? Ya kan, nggak tahu sama si Neng. Si Neng juga nggak tahu kan sama A. Berarti kita tuh jodoh. Karena kan jodoh nggak ada yang tahu. Sayangku, I miss you. Sayangku, ku ingin kau tahu bahwa hidupku hanyalah untukmu. Perhatian terakhirku di kamu, sayangku, I miss you.
yang terakhir